dengekeun ku sia koploknya lamun jelema mah nya anu sok ngomongkeun batur da moal berubah. Hayo we saliliana ngomongkeun baturnya. Tah ayeuna jelema anu sok ngahujat batur. Terus we sok ngaharujat da sia mah teu gablek pikiran otakna nya. Tapi dengekeun ku sia nya. Pak Dedi mah meureun dasarna ti leuletik, meureun bager ka batur, sok barang bere ka batur, da meureun manehna ge ngarasakeun heueuh da baheula teh rakyat kitu nya. Dar ayeuna jadi pejabat tah kunaon ku kalakuanna bager teh da ti leuletikna bager goblok teh kawas sia. Ari sia mah koplok ngan bisana ngomongkeun batur, ngahujat batur bari jeung tara barang bere. Ta eta sifat sia. Kunaon kitu sifat sia? Ku eta da sia mah tara ngopi goblok. Ai Pak Dedi mah da kanyahoan unggal poe ge osok ngopi ditamah susu. Pak Dedi mah nya sehat atuh pamikiranana. Bager ka batur ge. Aya masalah tara emosi tah. Eta jelema bener mah goblok. Si koplok nya ari cik baraleg hirup teh cing baraleg atunya koplok.